Gimana sama Purwagana teh? Putra anak Gusti Batara Kresna. Wah, tubah. Ya. Kunaon Aden? Lanceuk aing teh kunyuk. Ulul. Adina. Kusaha di tandasana? Ya, di tandasana kusaha? Kurayina. Saha nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma. Wah, hei, kemana? Ini ngali, baru rek luncat aing. Tiasa abdi hayang kieu heula ka nya kamalungan. Di dinya we kieu mah. Tong di dinya. Ya, di dinya. Si kabur. Alah, jadi kareunang kieu aing aya. Teu meunang ngecat. Kakang Samba. Ku Prabu Nalaka Suraboma leres kaula teh piwarang ngajaga di pasihan lahan di dieu. Nalaka Suraboma teh eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna kasaha nyaeta satu acana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija. Waduh. Komo kadengen-dengen. Naon alasan? Sugan nyaho maneh? Naon? Alasanna pangna ditandasa. Kieu riwayatna mah. Tapi aden punten sok. Ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Setiaboma leres. Tuluy ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teueuh denawa ai putrina mah geulis. Dewi Setiawati. Dewi Tisnawati. Terus nya ngalamar irama na putri teh kaitu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putri na teh bogoheun ka Raden Samba. Nanging sumping ka nagara Dwarwati atoheun ai Gusti Batara maboga kagungan besan. Ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Samba cenah Samba daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Samba teh nyeungsirikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta. Komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun. Dicarekan lak-lak dasar Samba teh diusir carita nama ku Gusti Batara. Tuluy nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom tisa ti ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija. Dihaturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara. Kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyangahkeun cenah kumaha ama we. Sakira-kira pimajengeun mah kitu. Diasongkeun teh puguh we batu turun keusik naek itu purun ieu daek. Tikahkeun we gancangna carita. Wah, leres. Lami ti lami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana
tuluikeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma. Oh eta Tuluy. Nah atuh Ari garwa natos kakandungan 7 sasi sumping we saha teh Samba Purwagana teh ka karaton nagara Trajutisna pada silaturahmi cenah masilaturahim hayang panggih boga adi geus kawin jadi raja berarti. oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulur Kan tenang pada negara kendasa kasono mana cenah tuang garwa teh ayi caur sama teh sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti ngajenghok Raden Sama teh kaduhung ditampi geuning geulis ada tah kitu cenah ayi sabenerna ieu tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden Sama pantes atuh doh Bos kana bolu eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we awas kana air loji kurang batu aturan Dewi Tisnawati na teh alim cenah tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa sate Raden Sama teh gor we caritana gelut galungan galungan sareng rayigna Raden Sutija nya eleh saha teh Raden Sama kulantaran keheul panginten dicacag jadi ruang di dieu kitu riwayatna mah wa Batara jagakeun sadaya-daya tak mun urang laporan atuh ka Kangjeng Karama Wa Batara nu mawi nafsu atuh da panginten dirahasiakeun geus sakitu we nya kaula rek indit ai kaula kumaha teh cager sia amit wah tu jadi ai keungeun di dieu ai kaula bebas bebas eueuh hukuman moal naon tenang ai dek balik mangga atuh wilujeng sawi wangsul kalau indit alah tuh bungkus kunaon ieu layonnya walah poe eta we sugan bulan daun cawe heula aja daun cawe rada ageung wa Batara ieu layon tuang putra anu teu aya teh lami wah geuning parantos jadi layon nyangakeun bobot pangayon timang Trajo abot enteng adi salira ua bade dipantun ka nagara Dwarawati doh wah silakan dulu moal tulus aing ngebon jadi dieu rahasia kabongkar wah silakan dulu geus kieu mah tenan ya alah ampun Gusti bade nguningakeun aya kajadian anu aneh aya naon doh eta aing mah jebrot teh nyiduhan walah nepi ka teu elingna amit-amit lah aya kitu jelema tah hey luar biasa kejadian sumohon bulan
Sairang madadi Halo. Sairang dina salasi Tobat. Sairang dina salasi ngajentul hanteu tumamu ngajentul mah Saloyo hanteu Cigaro. Pangeran nuwelas asih Rasul tupning ilmu hiji sareng hiji sabaraha anak Pangeran nuwelas asih Rasul nutup ning ilmu kerenya bos Gunawan Rasul panutup ning ilmu Muntos janten haji kena sering ngadunga cepari. Rarasan. sing inget di akhir paring urang teh baris di kiri hiji sareng tilu Opat Pak. ditale kurung jeung kuring moal bisa silit tuding moal bisa silit tuding Mun pinter ngaji mangga gerak awayuh Pak Haji. ugrang kedadi cangking adedi tong arepak nu dipahi hiji jeung 670 anak paningka kedadi jaring malardi aping di jaring dunungan malardi aping di jaring Lamun parantos ngawayuh diusir ku mitoha Pak Haji. Indra mayu kotanya bangkit di mah Oh iya. ake wadi Suaranya bulurah. Saking ngeni. Di karoso. wah bagus kanjak mayuku lawadi ngerapi necep deden Karo rame teh. karo rapine bae la 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 Melas temenan. Iki jang Berlin. Jambalas pasir muji wis lawas durung sing dadi siji Waragono tidur jeung tukang gambang terus. ali-ali ilang matane ojol karo koncone ibu Nancy Oh iya. mamah Neni la 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 Iki wawani ri. Mana Kartimin aya. eta es lilin cecet kalapa muda
samar kaduga rumah sedekah hoyong dunungan serkah hoyong eta renda bereng ari renda hideng eta renda kayas ari renda kayas da sulam tangan bakti apa bakti minum bakti lawas kaedanan ari kamana jalan Cibulu eta rek nanjak mah ari rek nanjak ke Cimahi kamana abdinya lu mun mendak tunggara diri mun mendak madu yang dunungan mun mendak tunggara diri Agung paparwit samya rempel godonge rempel godonge samya pang sekar mekaring kalih Pantele si pandan arum Banglus lampahipun Raden antarjan anak layon raka nak nyeta Raden Sahamba Purwaganda dihaturkeun ka Sang Nalendra Prabu Batara Krasna atuh kaayaan di Karaton Nagara Dwarwati Sang Nalendra oge garwana nyaeta ibuna Samba ngalepok teu emut di bumi alam ningali layon ingkang putra Sang Nalendra Prabu Batara Krasna kasedak ku ingkang garwa yen Sutija kedah nampi hukuman anu saberat-beratna leres bingung nu teu manghitung-tung susah manah nu taya sudana atuh panginten jadi korban dua putra Sikupami Sutija nampi hukuman mati itu kayaan memang itu pribadi sahanu tejah kaputra nanging dapuguh ieu Batara Ongkoh Raja Ongkoh sasat dipersanten jadi pengaman dunia atau kukituna lajeng panustrunganana Kresna nyanak hukum kabataraan sareng kerajaan
nyaeta anu disebat hukum adil oge pikeun nemongkeun keadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya. Yen sanajan bari kaputra tetep kedah nampi hukuman mati da puguh ieu teh hutang pati bayar pati. Leres. Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatangga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara. Atuh lajeng wae Batara Kresna marsayakeun margi ieu raja Prabu Nalaka Suraboma Raden Sutija teh jalma sakti mandraguna. Lamun paeh keuna kana taneuh bakal hirup deui. Aya deui anu bakal ngajalankeun tinakan hukuman mati. Lintang ti Raden Gatotkaca putra Nabi. Margi rada oge sieunneun ari ku Gatotkaca mah margi kapengker parantos aya kajadian dina mangsa rebutan benteng Kikis. Yen Sutija kantos jadi pacundang ku Raden Gatotkaca. Atuh ku kituna Raden Gatotkaca nampi pancen ti Batara Kresna. Kalayan aya widi ti Prabu Yudhistira lajeng mapek balad angkatan darat anu diwangun ku Raden Antarja Saparakanca ti kasatriaan Silaradeno. Angkatan laut Jakatawang, angkatan udara ti pasukan Garuda Ngapak melajang tengah. Nyaeta ngareut ngeungkeuy ngabaralet kemat-kemat nyatang Pinang. Nyerang ka nagara Trajutisna. Margi Nalaka Suraboma bakal ngayakeun perlawanan. Teu nampi kana ieu hukuman. Leres. Ku kitu Raden Gatotkaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenan ngalangkung lumampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina gendengane pun solontongan area. Wah sampurasun wah Aula Gatotkaca saja nyuhunkeun restu ka hiji sepuh anu parantos luhur pangalaman.
Kanza? Kulan aya pikir saeunaon Aden. Kakang Sutija teu narima dek dihukuman mati Kanza. Oh kitu kulan Aden. Kumaha kanggo salajengna tuh kulan? Kalah nangtukeun perang kawa Batara oge nangtang. Allah. Sadis kasep. Kaula anu nampi pansen kena ngajalankeun kewajiban dina waktu ayeuna ngahukuman mati. Leres. Kakang Sutija alias Prabu Nalaka Suraboma. Oh sae kitu Aden. Ngantoskeun hukum kulan. Inyana geus nyiapkeun pasukan oleh Angkatan Darat Laut Udara. Parantos siap. Dina harti ngajak perang Kanza. Allah. Sumuhun upami kitu. Atau kaca ansur lebur papan karekulis daya halagaran. Pikeun nangtukeun bener jeung adil Kanza. Sae Hebat buah Batara. Allah. Dina nangtoskeun hukumna kulan. Sanajan kaputra, Laras. Adil. tapi yakin ngiring bela sungkawa ai pribadi nama. Sumuhun. Tangtosna dua putra baka perlaya. Wah, lupina. Wa Semar Badranaya wa Sampurasun wa. Serius kampung nyingkur sisi gunung. Leres. Semar Badranaya Astra Jingga Dawala nuju Sempaka Piguyur. Ya, Kulan wa amuing amuing kumawa. keur mah awak wa teh alergi ku tiis. Laras kan peti istadu pati napisa. Halodo lejang. Rupina wa halodo wa. Jo asa kacekeke ti koro teh deuleu. Tangtos. Tina panas kana tiis wa. Cing ka akang ileing kadeh kitu ujang. Oh sae wa mangga. Ke urang kita. Ada haturan wa. Hah? Haturan kulan. Hag nuhun ujang. Wa damang kulan. Wah, Semua. meje ucu. Nuhun ari sehat mah wa kulan. Oh, nya kitu teh ngaran-ngaran meje mah dacu kadang-kadang we. Kadang sehat, kadang teu damang ya Pak. Da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae. Da papasangan wa atuh di dunya. Cager, gering, bunga, seuri, ceurik. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupannya ucu. Atuh kan tenan wa. Wah, dina wengi ieu ucu kapeto. Aduh, usaha wa. Kedah ngagejeraknya eta di lapang bola Pangalengan. Sumohon wa. Di Pajagalan. Dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ke-62. Sumohon telah. Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu. Dirgahayu. Boga ulah benang dijajah deui ujang. Ulah wa ulah kasorang deui dijajah teh wa. Da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula. Iya tuh kan tenan. Usaha teu lancar. Lancar. Sageunahna ge dijajah wa. Cu, Ulah. sabab naon? Pan hikmahna mah ayeuna ujang. Laras. Moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka. Tanpa kemerdekaan wa. Nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha. Atuh kan tenan wa. Urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur perlaya, di medan danalaga anu parantos pati, di medan jurit. Sah wa mangga. Anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeunna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu. Amin. 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 Atuh ayeuna seueusiwi anu ngeusian ieu kamerdekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang. Tah eta singa. Nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata, dina karya anu terpuji. Sumoh eta wa teu aya sanes kulan. Ku getolna urang ka kebon.
ku getolna usaha Getolna tani disiplin hirup sumohon mayar pajak mayar da ai berjuang teh ucul lain mangul bedil sanes aya dalam merdeka kudaek bebersihna boh di buruan boh di mana-mana nya cu sumohon oke dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang sae mangga hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang gotong royong deui kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat supaya sabab naon sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburin cai wah hese nya ujang numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara laras kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet sumohon amin gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan jadi we manunggal nya eta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harenghengna cu harengheng ku dedengean eta keur pajeuna pajejeut anu teh ulah pajejeut ku dedeleuan laras rupa-rupa kejadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teu ku hanteu ujang meni mata karareung tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat geuning akibatina naon eta teh sawatara nyaeta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang geus cul dog-dog tinggal igel ari budaya teh lain wayang golek ngungkul lain calung lain reog ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa ngagaduhan bahasa atuh ulah-ulah diruksak katiluna nyaeta urang teh ngabogaan aksara Sunda basa Sunda ulah gengsi ngomong dina basa Sunda ciri khas masing-masing global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa ka bina-bina atuh da basa sorangan oge aya diruksak mah dosa ya cu sabab eta teh budaya anu pangkolotna bahasa teh ciri khas masing-masing numawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana iya tuh kan tenang sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban wah beu ieu ti koro meuni hese anu tangtos atuh wah tina panas kana tinggi cing atuh pangyieunkeun Cipanas aing pangadamakeun Cipanas bulan kawatos ka wah asa dipengkek bujang-bujang ti koro asa dipengkek bujang-bujang uang kahandap monoyot heeh ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu nya kitu wa sing sabar we heeh keseur nu karaos wa geus numawi kuat teh dina wengi ieu cu naon teh wa da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas kumaha wa teh ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak pangresa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi ta eta meuni asa nu genjang wa hirup teh nya wa ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna sarua we anak incu buyut dewe wa teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujang jadi depan kolotna di giri harja teh dewek ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan putra panengah teh jadi putra cikal wah ayeuna mah kulan anak panengah dewek teh cu biasana mah panengah ayeuna mah jadi anak cikal mun dewek teh nya pamaget pang cikal ayeuna mah heeh keun sing lanceuk genep adi genep laras putra panengah
dewek teh anak panengah delejang. Heeh. Panengahna Alah. Ngamuing kucu danya kitu teh atuh di dunya menjajang. Sumohon. Naon anu rek dipikas sombong. Ada aya nu dipikas. Naon anu rek diaku. Daya. Akueun geuning cu. Ih, daya wah. Harta, bana, pangkat Kedudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasan sumo sajabina ti wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi-wargi di Pangalengan Bapak HM Dadang Supriyatna deui eta direktur eta teh di BCM Bapak direktur Berlian Cipta Mandiri di ieu tempat teh nyaeta kumaha Pokana PT Magma Nusantara Star Energy anu disesepuhan ku para tokoh Bapak Supram aya Bapak Sanusi Satar Bapak Sanusi Bapak Prengki Bapak Heri Pak Agus Tiamsah Pak Ade Kartimin sareng TEM aya ngirim teh ka ua alhamdulillah nuhun ucuk kagagas deui we kaki besan ieu pangersa almarhum Haji Mulya Bapak Haji Mulya kulan heeh akina cep hari tapi geuning kagenti ayeuna teh ucuk wa teh boga incu geus bisa ngaji jadi Kiai Haji juara bahasa di TPI teh nya cuk subuhun heeh alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleu laras kulanda heeh ajeuna mah ti kelas 3 atuh di masjidna ge wah masjidna pada urang sumur 40 kitu ta ucuk asa kagagasna teh heueuh kumaha wa geuning silih berganti saling berganti wa awit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum sumohon teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum ku Abah Dalang Bapak Lili almarhum pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum laras sakedeung deui maneh gesep moal lila jang wayahna we naon ari uwa sok ngaletikan lain ngaletikan teh da puguh geus loba nu ngajemput kawas nu ngajurung kadunungan urang uam can boga kursi geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu dah di antarana juragan kolesterol juragan rematik asam urat ngajemput teteh cu tos dijemput pek teh teuing geura bawa deui ka itu juragan burut wanya ngajemput eta cu laras puguh da aing teh burut goblok sia apa nu burut mah tukang gendeng nyariosna cep nganuhunkeun ieu ka Bapak Samad miwas setapna sumohon Bapak Dan Rami Bapak Kapolsek ya cu sumohon Bapak Ibu Kepala Desa Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa miwas setapna Bapak RW Bapak RT oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana kan tenang upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang tuh kan tenang ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy laras urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng amin kapetik hasil kala buahna nya cu amin amin yang ulah kacekek leutik koro duh eta si panas basihan
Heeh. Tak kitu jang. Oh laras gua saya. Kahiji nama, kadua na nyaeta mah paksa si siam itu jang. Ih, mapaksa si saus. Sasih anu pinuh ku barokah, pinuh ku ampunan ucu. Pinuh. Mun sekurang nadaik ampun mah. Pinuh ku pangampura. Tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh. Ti sauk ka sauk teh asa cikene. Malam dina aya kabungahan. Balik deui we kanu tadi jang. Ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati. Ih, kantena. Ya cu. Mohon. Da moal aya nu langgeng urang. Moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan teu tebih teu marganing utami. Sae gua. Anggang tina marganing utama jauh tina alus. Sumohon. Pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah. Ih, da teh gaduh naon-naon urang mah. Nyangakeun sabrang salayan. Lebet ka cabai mah hanteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu. Etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu. Amin, amin. Urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan. Anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di negaranya cu. Amin, amin. Amin. Ya? Kulan. Urang Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu. Sumohon pilihan. Tingkat desa Pilihan. Pilkades teh didoakeun nya cu. Laras. Sawe nu Gerada daftar ti ayeuna ke nya. Sumohon sok. Sing marareunang kabeh. Anu menang mah saha we wa. Sing marareunang kabeh we sing meunang. Ana moal ai kabeh mah teh. Ih, ai doa wa mah da doa agama cu. Doa tu hiji we menang. Meunang we kabeh nyaeta meunang ridho Allah. Amin. Ya cu. Sumohon. Ai ngaran-ngaran meunang ridho Allah mah meureun anu meunang moal nepak dada. Anu eleh lapang dada. Demokrasi teh teh. Sumohon. Kitu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap rek nyalonkeun geus siap eleh siap meunang. Siap kalah, siap menang wa. Da kitu nya cu. Sumohon wa. Ciptakeun masyarakat anu kondusif, daerah kondusif, anu aman. Wa anu tentrem. Silih asuh teh lamun aya nu meunang tuluy nu eleh teh sumping kanu meunang selamat Anda memenangkan pilihan lurah. Laras. Saya akan mendukung dari belakang. Betul. Cek nu eleh itulah demokrasi. Betul. Tawis beragama. Eta sawuyunan. Ieu mah lain kanu meunang baeud. Baeud. Goreng hate. Anu eleh babaruang. Anu meunang mu puas. Nu eleh Lain kitu, lain. anu eleh Demokrasi mah nya cu. sumohon wa. Ulah nimulkeun baeud. Ya. Kulan. Kakang ilain ka dieu kitu jang. Omah awah. Nah moal Heuh bari ulah mental lagu cu. euy mah awah teh tuh. Aya nu munut ongkoh ye. Saya awaskeun kayaknya. Pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR. CMR. Haji Ajang CMR teh ning Sumohon. Kemang Boled. Mang boleh wa. Dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda. Laras. Pemuda palek teh. Wilujeng nonton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang. Kemang boleh dulu. Hah? Laras. Kemang boleh dulu tekuk punduk teh. Ti ieu mah ti perorangan ye panitia munut kawih tembang Wangsit Siliwangi Ade sae eta. dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak Dan Rami cenah ngreng-ngrenganana sadayana. Amin. Bisa ade wa. Oge pamunut lagu Wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI Pangalengan. PKKNPI wa. Dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus, Pak Nova, Pak Budi. Oge ka warga masyarakat sabudeureunana. Sumohon.
Oke Pak Haji Dadang S Ketua KNPI Kabupaten Bandung. Sumohon. Hah? Beres, Mbak. Tak itu ju. Wah, Hah? Palurah Tegaluar Padadang ka dieu. Ka dieu kitu? Ka dieu bete kabar Padadang. Oh, nuhun ka Padadang. Padadang. Oh, nuhun. Ya. Tegaluar. Pak Haji Yoyo ka dieu. Padadan Sundara. Laras. Atuh Pak Haji Yoyo ka dieu. Ka dieu. Amuing ujang nuhun. Suping. Bang Payuna. Hah? Ngintun rokok teh. Rokok teh Pak. Kawa. Ieu titipan deuleu ieu aya. Udah disah. Di CP Sri Mukti Group. Allah. Nyata Pak Haji Yoyo teh ya. Bapak Haji Undang, Pak Haji Nanang, Pak Wawan. Aduh, kararempa sadayana nuhun cuah. Eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu. Wah. Di Selaawi. Bapak Dalang Arman Kurnia, Aya. Selaawi Sewu. urang Selawet Cisewu. Sumohon. Heuh ka dieu. Ka dieu. Heuh, syukur cu. Cing Majeng. Anu sok lalapor. Sok kanyajang cing maju dina senina Sikit konani. dari uama geus sakieu uama awakna ge geus baru ngajemput teh tadi ge. Geus loba nahnai nya wah. Geus haroream uama ngawayang teh cu dina duit leutik mah. Ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur. Oh, jang. Da seueur generasi ayeuna mah. Anu Geus boga turunan pan si Dadan dadan keun atuh Pak Haji Ade Kosasih Deden. deden keun kabarudakeun we nu Oh. Hah? nu 30 makahanan. Malahan incu oge geus barisa ngadalang anu mah. Tos palalinter Pak. Hah? Teu palalinter. Anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran. Eta incu dewek deui. Saha? Haji Hari Kiai Haji Hari Ngadalang kita ge wa. anu Haji Kiai Haji Petekel teh gini. Oh, halus ngajina euy. Oh sae wa. Oh. Semua mawa cetot nih. Juara. Anu 1.300.000 mah dalang dahyar we. Cu, Ulah. ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya cu. Sumohon wa. Papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat. Motona teh paneh. Oh. Silih-silih. Motona Sili Asah, Sili Asuh, Sili Asih teh. Sok Silih-silih cu. mangga. Cing Ieu kaya. pamunut lagu ti sadayana urang rempetkeun weh dina wangsit Siliwangi jang. Ya, kira-kira selkeun api. Sok nya api dampak. Balik atuh jang. Aya eta we si api. Si api naon tukang rebab nu maot teh cu. Oh, eta mah api anang atuh. Mak bang eutik. Otik mutar amarahumnya cu. Padia ge nu ngarebab di anak tere. Nah, wah. Saloyo. Zaman ngadeng kalupak uang Obah. nuka masur pajajaran Buset. tempat payung keadilan ayeuna dikunangan mupus di asma warisan nyup truk kalur cacangkran Siliwangi pupuk Hadiah kitu kakang seueunya. kurma
lain megat karena kenikmatan ada di kira-kira tidak ridho menggeus sejarah rempe naon kejeng teu ridho asyaku kabina-bina teuing sanungtun Raja Wisuna teh lain wangsit Siliwangi yang mah wangsit Sililedek wangsit picacapekeun eta teh bahasa Sunda wangsit Siliwangi ai wangsit ceuk basa Arab mah teh alhamdulillah oh eta teh sadayana puji geura sok da eueuh hinaeun di dunya ieu teh eueuh nya memang pujieun saling pajukeun saling hormat hirup teh eta keneh barangna mah Siliwangi bener pikir ku sia ta eta teh kaurus alam teh ku cara kitu usara ciri puji silih puji silih hormat puji kodim ala kodim teh puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji nu ti heula ka nu ti heula nu ti heula ka nu paneuri nu paneuri ka nu ti heula nu paneuri ka nu paneuri ku Rahman Rahimna kulas asihna nah sia teh nya da kudu kitu urang Sunda kabina-bina teuing barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa nah teu kapangaruhan kudu bahas da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu beda bahasa ceuk urang Irian anu ceuk urang mah amis eta keneh barangna mah kan beda sebutan sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu anger ku bibir anggar we amis bahasa Indonesia manis jadi nya benar heuh ngan basa nu beda-beda bahasa wungkul beda da ilmiah ti dituna mah mode timah dialungkeun ke balong kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung so teh cek urang Inggris modal ceuk urang Inggris mah teuing kecemplung teuing jewewer ya momom tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh eta barangna mah barang nama bener brai panon poe ti bulah wetan ceuk urang Sunda teh mah tapi da panon poe mah teu nyebut brai nyante tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa oh nya tapi ku brai na panon poe ti bulah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat teu adil we tukang beca supir angkot kecaangan sugan ustad we wungkul dicaangan ku panon poe teh teu ayo ojek mah teu bener adil deuleu eta sugan poe teu men jeung eueuh nunutan di teu aya kitu Kang nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge sakit sia onaman sok nunutan boro-boro make jeung teu digawe tak kendaraan sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah tawaf we tawaf unga poe unga peuting bumi nawapan panon poe pek teu ngarasa bosen teu boseneun teu ngarasa capek cicing dina habitatna masih cara sia cicing teu betah lelempangan teu betah hees nyaring hees lapar seubeuh lapar deui diogo sia mah da ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh tong borong make jeung kitu tah dengekeun sampe anu hirupna cicing aku bahas sampe cicing di dinya sampe mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan tapi ngagedean cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian nah aya hirup nu lelempangan teh ka guna oh sing era ku sampu era nah teu era ku sampe teh bener sampe mere ka manusia manusia meuli carana di boga bala-bala dua segi kitu tapi ka bala-bala ge nepi kana krincik
Sok kembangkeun dina seni oge bebas berkembang seni mah bebas kreatif. sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi Betul. tiada hari tanpa kreativitas Kreativitas. pek dekolaborasi jeung naon ai seni bebas Ai bahan pemajuan mah bener. ai bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor Ungal juru tuku listrik obor ngababela geuning ngajuru sinen dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeut teh liang irungna teh haridung yang irung jeung bujur teh harideung. heeh ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bade dituna patroma Jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih canggih. baheula mah toa oge ek-ekan Toa ge baheula memberi akina ge. sok anu teu bisa dirobah mah Quran Oh henteu Quran mah Kang. ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat Ya, kumaha sangkan hirup sangkan maju. sangkan mararajo tingkatkeun baheula mana zaman abah mah atuh da euy Naon Kang? angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung Ditanggung. gamelan teh nu ngajemput teh Hayang kana ringul teh. nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we Bona goong panerus gampang sakitu. padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan Bonange tilu gini kan. larasna ge beda geuning kumaha geuning urang Padang mah Orang Padang lalai kanyo, orang Padang lalai kanyo. Dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo.